Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Barudak, kumaha darama? Alhamdulillah pamidamang mah. Sata acan di kawitan, hayu urang ngadua sasarengan. Kanggo ngadua, mangga hoyong dipimpin ku KM. Mangga dihatiranan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dina danget ayeuna urang tepang deui sareng Bapa dina pangajaran basa Sunda. Kumaha sumanget? Kedah sumangetnya pami diajar mah. Satahacana Bapa bari ngabsen heula nya. Absen parantos dilaksanakeun. Ayeuna urang asup kana pangajaran. Minggu kamari Bapa parantos medar ngeunaan aksara Sunda dina sajarahna, teras ngawanohkeun vokal suara, ngalagena, rarangken, oge anu pamungkas aya angka. Anu mana sakabehna eta miboga tujuan nyaeta sangkan siswa bisa ngaidentifikasi jeung tata cara nulis aksara Sunda anu saluyu sareng kaidahna. Ku kituna dina lawungan ayeuna bakal baris ngadugikeun nyaeta ngeunaan maca oge nulis dina aksara Sunda. Bakal kumaha wae pangtuna ieu pangajaran bakal mangpaat pisan kanggo saderek, utamana nalika saderek pangdi sareng rerencangan atawa jalma anu paham kana aksara Sunda. Sangkan ulang teu dibobodo teh ya. Siap nya? Kudah siap pokona. Ayeuna mah Bapa baris ngajieun kelompok heula keur saderek. Sistemna ngetang ti nomor 1 nepi ka nomor 5. Tuluy uihan deui anu engkena bakal aya 6 kelompok di kelas ieu teh. Kaharti? Mangga dikawitan ti Neng Patma. Ayeuna mah kelompok parantos aya, mangga calikna per kelompoknya. Kelompok 1 aya di belah katuhu Bapa, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di belah kiri. Teras kelompok 4 di tukangna, 5 jeung 6. Kahartos? Mangga calikna per kelompoknya sok. Ayeuna Bapa bakal masihan nomor. Nomorna dumasar kelompoknya sareng bakal ngurut oge. Contona kieu. Kelompok 1 jalmi ka 1 kenging nomor 1. Hartina Neng Patma nomor 1. Kitu oge kelompok 2. Jalmi ka 1 kenging nomor 6. Jeung sajabana. Sok. Beres ieu teh sadayana parantos aya nomor sareng kelompokna. Ieu tos dicatet ku Bapa. Ayeuna mah ieu aya lembaran pancen anu kedah didiskusikeun ku saderek sareng rerencangan sakelompok, nu mana sumber rujukanana aya dina bukunya. Dugi ka dieu aya nu teu kaharti? Sok weh ayeuna mah geura diskusi, dipasihan waktu ngan 20 menit. Pami anu teu kaharti mangga langsung taroskeun wae ka Bapa. Waktuna parantos beres barudak. Sok ayeuna mah rapikeun heula tempat calikna. Teras perhatoskeun Bapa. Mungkin Bapa bakal nyaur sababaraha nomor. Tuluy jog patarosanana anu dipilihna. Kaharti? Sakali deui, Bapa bakal nyaur sababaraha nomor. Teras anu kapilih bakal ngajawab patarosan anu dipilih. Kaharti?
Langsung wae. Nomor 16. Saha nomor 16 teh? Oh, Ayu. Mangga Ayu. Jawab patarosan nomor kahiji. Teras tuliskeun di payun. Hatur nuhun Ayu. Mangga ayaan teu sapanuju sareng jawaban ti Ayu. Sok langsung nyarios we nya. Kumaha Patma? Sok kapayun. Mangga lereskeun palih mana anu lepatna. Nah, ayeuna mah tos leres pisan. Hatur nuhun ka Patma oge ka Ayu. Lajeng kana nomor 2. Nomor 8. Cik saha? Mangga naon jawabanana? Mangga bacakeun hasil diskusina. Nah, leresnya jawabanana. Jadi jawaban anu leres teh nyaeta Rantri asup ka imah ninina tuluy anjeunna ngadon barang dahar. Teu lila ti dinya langsung indit ulin jeung babaturanana. Teu karaos geuningnya barudak. Ayeuna mah kacindekan dina lawungan dinten ayeuna nyaeta saupama saderek hoyong pasih atawa maher dina maca oge dina nulis aksara Sunda, tangtuna kedah ngabiasakeun diri dina maca oge dina nulis aksara Sunda. Nu pamungkas, Bapa masihan pancen kanggo saderek dina kaca 113 didinya aya latihan maca oge latihan nulis. Mungkin dina lawungan salajengna bakal diparios ku Bapa. Sakitu we dina lawungan ayeuna mangga langsung pimpin doa ku KM. Hatur nuhun, sok sing semangat diajarna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.